Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui di pangajaran bahasa Sunda dina lawungan kalima. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan tanda baca koma. Upami hidep keur maca hiji tulisan, tangtu bakal ningali tanda baca. Di antara tanda baca nu remen dipake teh nyaeta koma. Tanda baca koma miboga fungsi pikeun misahkeun kalimah atawa hal-hal anu disebutkeun dina kalimah. Oge dipake dina singkatan, gelar, jeung angka-angka. Tanda baca koma teh rea pisan gunana. Hayu urang tataan hiji-hiji. Anu kahiji dipake pikeun misahkeun kalimah wincikan atawa rincian atawa itungan, bisa barang, bilangan, jeung sajabana. Conto, nu kedah dicanda ka sakola teh pulpen, buku, jidar, patlot, jeung cepukna. Anu kadua dipake pikeun misahkeun bagian kalimah dina kalimah ngantet atawa kalimah sambung. Contoh kecap sambungna nyaeta tapi, hanjakal, ari, jeung rea-rea deui. Contoh, asih mah keur ngerjakeun PR. Ari Andi mah kalakah main game. Katilu dipake dina kalimah nu ngagunakeun kecap panyeluk atau tanda seru. Contona tah, ih, aduh, wah, alah, jeung sajabana. Contoh, tah, urang ulin ka Tugu. Kaopat nyaeta dipake samemeh atawa sateu acan kecap nu dipake sesebutan. Contoh kecap sesebutanna teh nyaeta Kang, Teh, Pak, Bu, jeung sajabana. Contoh, nyalira wae Pak. Anu kalima dipake samemeh atawa sateu acan nuliskeun gelar. Contoh, Irma Amalia SPD. Anu kagenep dipake di antara babagian alamat anu ditulis lengkep jeung kalimahna. Contoh, Bumi Bu Irma, Kampung Jelekong RT 07 RW 03, Kecamatan Bale Endah. Anu katujuh dipake di hareupeun angka persapuluhan atawa angka bilangan rupiah. Contoh, 20,67 cm, Rp15.000. Tah barudak ngartos dugi kadinya? Ayeuna latihan nerapkeun dina kalimahna yuk. Buka halaman 28 latihan katilu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tariasanya tekenging hilap larapkeun oge tanda baca koma dina unggal tulisanna nya. Hatur nuhun, wilujeng patepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.